Manqobah ke-21 nyaeta nyarioskeun ngahirupkeun deui alap-alap. Dicarioskeun hiji waktos anjeunna nuju nguruk di madrasah. Ari angin nuju ngagelebug kalayang alap-alap bari hantem disada kokoreakan dugi ka anjeunna kapaksa liren margi baribin ku sora eta alap-alap. Dauhan Said Abdul Qadir, "Hei angin, cokot hulu alap-alap nu ngagandengkeun teh." Tidinya bet eta alap-alap teh pegat beheungna, huluna kapisah jeung awakna. Guprak rag-rag kapayudeun Said Abdul Qadir. Tidinya tara Said Abdul Qadir turun tina korsina nyandak alap-alap teh. Teras eta alap-alap diusap ku pandanganna bari ngaos, "Bismillahirrahmanirrahim." Geuber eta alap-alap teh hiber sadayana santri-santri pada nari ngali.